Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana serang nuju kumaha wae. Dina danget ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Kaduyung ku Babu bagian ke-15. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Satu acan di pedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa nu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na, oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep dibagikeun ka pamirsa anu sanesna. Teras dina masing-masing kolom deskripsi video aya tombol toko Mang Cecep Gorobacep. Eta oge tiasa dititenan, mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodos. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Jadi di ditu urang diparios amal perbuatan urang, diparios iman atawa henteu urang, nya di ditu urang bakal nampi ganjaran atawa nampi siksaan teh. Tah ganjaran sareng siksaanana urang terserah kana amal perbuatan diri urang. Tah kitu urani tujuan engkang mah. Engkang ayeuna perlu pibatureun hirup di dunya teh, pikeun ngajalankeun amal ibadah, pikeun pibatureun badami, pikeun pibatureun silih elingan bisi aya kasalahan. Tah kitu tujuan engkang teh rani, sabab engkang atos dipisah kuno kagungan, henteu kengeng babarengan sareng ibuna tini, buktina anjeunna maot. Atuh terus terang bae ayeuna engkang perlu ku pibatureun anu nyumponan kana syarat anu digenggam dina jero hate engkang. Kahiji engkang perlu ku pibatureun hirup teh anu nyaaheun katini budak engkang. Kadua anu laku lampahna hade, ngarah dina campur gaulna beki hade, margi ngajalankeun kahadean di alam dunya bakal hade di akhirat. Lantaran cek tadi oge Gusti Allah moal ngahukum jeung ngaganjar, angin ngahukum jeung ngaganjar teh amal perbuatan urang. Mangga arani gerak emut nah bade nuturkeun dan barnas anu yakin nurutkeun hukum boga batur atawa bade nurutkeun ka engkang. Kanggo engkang teu aya halanganana rani, margi engkang oge ngartos namung ari buah nama perlu ku engkang teh diterangkeun. Upami rani nuturkeun dan barnas yakin bakal kawiwirangan sarta engkang tibelat karani ngelang layung, malah engkang mah geuringna teh kudua kutilu, geuring mikiran kacinta engkang anu henteu dilayanan, kadua bakal geuring lantaran tini leungiteun ku rani anu akibatna mungkin engkang ngaleos deui ka luar negeri, serta engkang moal kuat lamun ningali anak dikantunkeun ku rani. Atuh anu paling sedih ras karani anu utrak-atrok lantaran mikahayang kaden barnas anu henteu dilayanan, sami sareng engkang anu utrak-atrok deui teh lantaran kacinta teu dilayanan ku rani. Tah kitu pi akibateunana teh rani, ceuk Juragan Suryaman mah ningali Mbak. Juragan, abdi moal miyos ti dieu gan, jawab Rani bari segruk cerik deui. Lamun Rani tetep di dieu tanpa bisa nulungan jiwa engkang anu perlu ditulungan, eta hartosna sami bae sareng Rani ngaganggayong ka engkang. Moal kuat engkang teh Rani, nu mawi geura jawab atuh, rek ku jalan kumaha maehan ka engkang teh. Aduh, ampun parhaluun teuing Juragan, abdi teh teu aya hate dugi ka kitu, jawab Rani bari inghak-inghakan bakatku nalangsa meureun. Jadi kumaha tuh Rani? Nah bisa Rani maksakeun ngaula ka engkang? Rani lamun teu bisa mikeun kacinta ka engkang, atuh bikeun bae jasad mah Rani ku engkang bade ditikah, engkang rumasa di dieu nafsu.
nafsu hayang nikah karani, tapi nafsu engkang aya alasanana nyaeta anu diterangkeun tadi teh. Mudah-mudahan bae Rani ari geus kawin mah kacinta Rani ka Den Barnas teh sing pindah ka engkang. Rani kumaha kersa ditikah? Juragan kanggo nulungan ka pamegat nu tos nyait di waraga abdi. Abdi sadia ditikah juragan. Namung abdi teu acan cinta juragan. Abdi sadia janten tundangan juragan. Namung ulah waka nikah nyagan. Aduh, segruk nyirani ngading diut cerik di kawas ditinggalkeun maot mata kuatir anu nguping. Nuhun Rani, tapi engkang nyuhunkeun ulah dibarengan ku ngaluarkeun Cipanon. Lantaran maksud engkang sanes bade ngajongklokkeun ka Rani, sanes bade nyangsara ka Rani. Anu leres mah bade sakiat-kiat ngangkat derajat Rani. Tos repeh Rani. Kurani teu ditembalan tapi manehna jeprepeh sarta nyusutan Cipanon hatena teh sama gaha. Tas ingeteun ka Den Barnas asa sarwana pisan teu aya nu sahulueun. Den Barnas geus tundangan. Terus Rani tuturuti nyebut daek ka Suryaman. Atuh repehna Rani teh ngan saukur sajongjongan ari geus rada lila mah segruk Rani cerik deui. Rani kunaon nangis deui? Nangis bunga atanapi sedih? Bakatku binga juragan. Aduh, jawab Rani bari inghak-inghakan mata kuatir nu ningali. Tos atuh gerak kulem Rani. Pek Rani di kamar eta, engkang mah di kamar ieu. Juragan Suryaman bari terus anjeunna asup ka kamar malah Rani ge atoheun sup deui ka jero kamar terus bae ngerem maneh. Harita teh geus peuting tapi teu jadi panghalang pikeun anu keur ambek mah ibarat Den Barnas bae manehna tetep ngagidig gajugjug murusetan plat. Maksudna are ka Bandung sugan bae aya mobil anu harita ka Bandung sarta asa kabeneran ari Jol teh geus nyampak mobil nu ti Jakarta arek muruna ka Bandung sarta kurang panumpangna atuh gancang Den Barnas teh harita ngilu ka Bandung. Barang geus datang ka Bandung Dan Barnas teu loba pikir terus ngajugjug Sumarni sarta kabeneran pisan. Ari Jol datang ka dinya nyampak Sumarni teh aya nuju ngobrol jeung Den Dadang atuh Den Barnas ngarandeg sajongjongan mah teu ngomong tina bakat ningku ambak. Engkang sanes ka Jakarta engkang teh ceuk ning Sumarni nyambut Den Barnas sarta beungeut mah beureum. Henteu ka Jakarta engkang mah Sumarni tapi ka Cipanas heula. Ti Cipanas balik deui ka dieu rek narima kedatangan akang atawa moal? Jawab Den Barnas meni jamotrot budina teh. Is puguh bae Kang, nah make naros kitu. Eta pedah keur ngobrol uplek paduduaan jeung Dadang. Bisi jadi gangguan mah rek wangsul deui. Nah kudu diusir kuring teh, ceuk Dadang nyeuneu. Nah bet nanya ka kuring. Tah nanya mah kaneng Sumarni anu jadi pribumina di ieu tempat sarta anjeunna tamuna kaneng Sumarni. Nah make jeung kudu nanya ka kuring. Jawab Den Barnas siga nu teu ngeunah deui ditanya kitu teh. Ayeuna mah kieu bae atuh nya Kang Dadang. Kulantaran akang mah geus lila ngobrolna ti tadi. Ayeuna wayahna bae mulih heula margi aya Den Barnas pisalakieun abdi, ceuk Neng Sumarni ngusir Den Dadang. Nu bener ya Sumarni, anjeun bener-bener bencelang-bencelung. Tadi nyarita ka akang, penting ieu bagian akang. Namun geus kawin ka Barnas, bagian Barnas. Tapi nah ayeuna kakara kadatangan Barnas, make jeung ngusir sagala. Ceuk Den Dadang tina bakat ningku ambak kapaksa buka Rusia. Kang Dadang, saha nu nyarita kitu teh? Neng Sumarni meni nyorongot sarta beungeutna beureum. Aduh, ciduhna oge can garing geus nganglesnya pikeun akang teu sieun sanajan aya Barnas oge. Lantaran tujuan anjeun geus kacangkem ku akang teh nani sarta akang ngarti yen anjeun teh rek ngumbar nafsu ka ditu ka dieu teu beda ti awewe kembang jalan anjeun mah. Hanjakal pikeun kuring nu ngarasa bogoh ka anjeun ku neuleuh kalakuan anjeun kitu teh. Ceuk Den Dadang bari nyorongot. Den Dadang, anjeun teh bener mikah hayang ka Sumarni. Den Barnas bari netep ka Den Dadang anu beungeutna geuneuk lantaran ambekeun ka Sumarni. Memang kuring bogoh ka manehna teh. Ayeuna rek kumaha anjeun Barnas? Rek ngambek?
Jawab Den Dadang nyorongot. Lain rek ambak, tapi rek nanya nu sabenerna. Ari Neng Sumarni bogohan ka anjeun teh atawa henteu? Moal samata-mata ayeuna bareng paduduaan di dieu lamun teu bogohan mah. Coba pikir ku anjeun Barnas. Neng Sumarni teh awewe kolotna eueuh ka Makassar, tapi minta dibaturan keung ka kuring. Tah ieu surat panggilanana oge, tah percaya atawa henteu kana ieu surat? Den Dadang bari ngodok pesakna nyokot surat sok dibikeun ka Den Barnas terus dibuka. Anu eusina eta surat teh kieu. Engkang, tekenge ngaos serat batur, ceuk Neng Sumarni ngalimba. Sumarni, ieu serat teh hak milikna Den Dadang. Anu ayeuna dipasrahkeun ka akang. Jadi lain maca surat batur akang mah, tapi maca surat anu ti batur. Jawab Den Barnas baringong eta surat teh dibaca ditarikeun. Kang Dadang, setampina ieu serat enggal gara sumping karorompok ku abdi diantosan. Sareng mugi uninga pun bapa teu aya nuju angkat ka Makassar. Babu sareng bujang atos di piwarang mios teu kengeng mondok di abdi wengi ieu mah. Kumargi teu aya sasaha, mugi kersa ngabuang waktos kanggo maturan ka abdi. Langkung enggal langkung nuhun, margi ku abdi diantos-antos. Nuhun. Hormat abdi Neng Sumarni alias si Jelat. Naon hartosna si Jelat teh Den Dadang? Ceuk Den Barnas sanggeus tamat maca suratna teh nanya ka Dadang, sarta terus eta surat teh ditilepan bari sup di sakuan. Nah, surat kuring maka di sakuan ku anjeun teh Barnas? Den Dadang bari melong kawas nu heran. Jawab heula atuh ku Den Dadang. Naon hartosna si Jelat teh? Jawab Den Barnas bari imut ngagelenyu. Sanyana kuring teh geus badami jeung Neng Sumarni rek pada satia janji pikeun ngalaksanakeun cita-cita kuring. Nyaeta kieu ceuk Neng Sumarni teh. Lamun kaperangan tujuan manehna hayang kawin jeung Barnas laksana, kuring dibere mondok ekstra tanpa kawin. Samang-samangsa Den Barnas eueuh, kuring meunang ngaganti Den Barnas sarta engke dibejaan ku surat anu pangirimna disebut si Jelat lantaran ngan sajorelat. Oh, jadi kitu Den Dadang. Nuhun anjeun terang-terangan kasim kuring anu hartina geus mantu ka kuring jeung mantu ka diri anjeun sorangan. Jawab Den Barnas bari ngahulang. Bohong ketang, kaluar Dadang, kaluar. Bari hing ceri kawas budak. Tang tu Sumarni kuring kaluar. Rek dilarang ka dieu deui oge meunang lantaran kuring ngarasa sebal dicoo hulu ka anjeun teh. Ayeuna mah hulu anjeun ku kuring rek dicoo. Arek dicoo kudu tunduk kana parentah ti kuring. Ceuk Den Dadang bari ret ngareret ka Den Barnas pok nuruskeun omonganana. Barnas, tah kabeh oge rencana Sumarni jeung bapana tepi ka anjeun ti gujubar tundangan jeung Sumarni teh. Lantaran kuring oge diajak sapongkol ku manehna teh. Manggil tukang potret pikeun asupkeuneun kana surat kabar anu jangjina ka kuring. Jadi serep lamun anjeun henteu aya, kuring rumasa geus kacoo ku Sumarni lantaran bakat ku bogoh. Tapi ayeuna kuring sadar Sumarni teu ngahargaan ka kuring sabab ayeuna kuring dititain di ti dieu. Nya oge kuring bogoh ari rek dipake kekesed mah engke heula. Tah kitu sebenarnya Sumarni jeung bapana teh Barnas. Anjeun jeung bapa anjeun ditipu, kuring nya kitu keneh diolok. Anu akhirna kuring kudu ngalanggar hukum mondokan jelema boga salaki. Sadar keur kuring teh ayeuna mah yen kalakuan kitu teh salah. Pek anjeun sing jongjon Barnas, pikeun kuring mah mundur bae. Ceuk Den Dadang sanajan acan dijawab oge manehna terus ngaleos kaluar ti jero imah. Sumarni, kitu kalakuan anjeun pikeun ngajirat akang tehnya. Na bakal bagja ku jalan kitu teh. Den Barnas bari neuteup ka Sumarni anu harita keur ceurik. Engkang, abdi nyuhunkeun di hampura Kang. Ti ayeuna kapayun mah moal deui-deui ngajalankeun anu kitu. Bakat ku cinta ka akang eta teh. Jawab Neng Sumarni bari ngalimba neuteup raraina Den Barnas nu ngajega masih nangtung. Bakat ku cintanya. Nah, aya bakat ning ku cinta rek diserepan ku Dadang. Bakat ku cinta deui ka Dadang. Bakat ku cinta deui ka Dadang oge meureun nya.
Den Barnas sarta gek manehna diuk bari melong kaneng Sumarni anu rembai ku Cimata. Bakat ku sieun engkang ku dadang mah. Aduh, ampun Kang. Neng Sumarni bari segruk cerik deui ngabangingik. Sieun kunaon? Jawab Den Barnas meuni nyorongot. Sieun da sia abi kaboker Kang. Ari pek ayeuna diucah acehkeun geuning. Aduh, ampun Kang. Aduh ampun. Keur naon make aduh-aduhan jeung ampun-ampunan Sumarni. Da moal dikarekep moal dipangku. Repeh Den Barnas bet sebal neuleupolahna Sumarni teh teu beda ti budak leutik. Atuh jap Neng Sumarni cerikna repeh sarta ngareret di ka Den Barnas pok manehna nembalan. Janten bade ngahampura engkang teh. Nya, peko akang dihampura lahir batin dunya akhirat. Bebas pisan sagala rupa dosa perdosaan teh. Cukup, cek Den Barnas nyerang. Nuhun engkang, abi bingah ayeuna mah. Namung iraha urang nikahna Kang. Neng Sumarni hayang buru-buru kawin lantaran sieun kumaha onam ari geus kawin mah moal kena ku goda cek pikiranana teh. Kawin? Raosnya. Pikeun akang tepi kabuluan belut jangjangan oray oge moal daek ngawin ka anjeun mah Sumarni. Lantaran lain pipamajikaneun akang jeung anggur teangan lalaki nu saadat jeung anjeun pek geura kawin akang mah moal beunang di arep-arep. Kang Barnas, akang teh bade jalhir janji ka kolot. Neng Sumarni mani ngarenjag. Eta mah soal akang Sumarni, tapi akang rek nanya sakali deui. Akang rek ngadon mondok di dieu meunang atawa henteu, cek Den Barnas bari neuteup. Mangga engkang, tuh itu tilas kamar engkang. Mangga bae eusian dan teu aya sasaha. Neng Sumarni bari nunjuk ka hiji kamar atuh jung Den Barnas nangtung. Leos ka jero kamar geblug ngabebeutkeun maneh ngagoler henteu disimbut. Neng Sumarni teh ngahulang manehna ngarasa jengkel ku kecap-kecap Den Barnas anu bieu geus nyebutkeun yen najan buluan belut atawa oray jangjangan manehna moal rek ngawin tina bakat ningku ngewa. Atuh rei Sumarni ambek hate perih lir disebit karasana ting sereset. Barnas, aing oge nya kitu deui. Tibatan anjeun kudu kawin karani dipaehan ku aing. Hati-hati sia Barnas. Lamun geus sare ditewakeh ku aing, ceuk geuntes hatena Neng Sumarni anu asalna bogoh teh ari teu dilayanan mah betimbul ngewa. Keur kitu aya nu kakatro kana panto. Atuh Neng Sumarni mani ngarenjag eukeur matas ngancam Den Barnas di jero hatena ari ayeuna aya nu ngetrokan panto sarta teu daek mencet bel nu ngagaplok di luar. Saha? Neng Sumarni bari terus ngadengekeun anu nembalan. Bapak, jawab anu di luar gancang nakara. Atuh gancang pantona teh ku Neng Sumarni dibuka ari breh horeng pasanap di baturan kuduaan. Geuning bapak, mangga kalebat pak. Neng Sumarni asa bungah aya batur. Mangga, jawab pasanap bari terus ka jero imah gek dariuk. Sanggeus diuk pok pasanap neruskeun omonganana. Neng, tah ieu batur bapak ngaranna Ki Ehon. Ari ieu saurang deui ngaranna teh Ki Uja. Aduh, mani rami milarian ieu jalma teh Neng. Jalaran teu puguh tempatna. Unclang-anclong kawas manuk rawa bae. Nuhun pasanap, aya kapriyogian naon bapak teh? Jawab Neng Sumarni bari neuteup. Bade ngiring arara bae di dieu. Nu mawi jauh-jauh di jugjug teh. Taya lian kumargi Neng ti payun kantos nyambaat sanes. Yan upami bade mondok jeung perlu biaya sakudak sakedik mah kan Neng bae. Nya pasanap, nuhun bae ka dieu. Tah di kamar ieu bae wayahna tiluannya. Lantaran kamar itu mah aya eusina. Aya eusian, mangga atuh geura leleson atos wengi. Keun ngobrol mah enjing deui, cek Neng Sumarni. Bari terus manehna asup ka kamarna ari pasanap jeung baturna teu loba omong terus deui asup ka jero kamar. Anu bieu dituduhkeun beuki lila beuki peuting malah harita geus jemping kawas nu sare tibra tapi ari Neng Sumarni masih keneh nyileuk bae. Sanggeus nu sejen jaremping sarta anu sare kurek-kurek katayap Sumarni lempang keluar ti jero kamar. Terus manehna ka tukang maksudna nyokot belati. Sanggeus belati kapanggih katayap kahareup deui reg ngarandag lebah kamar nu ditempatan ku Den Barnas.
geus sare kitu manehna teh atawa encan. Geurentes hatena Neng Sumarni bari terus ngadedengekeun. Krrr, krrr, ku Neng Sumarni kadenge Raden Barnas siga nu kerek atuh plong hatena molongpong. Katayap manehna lempang reket mukakeun panto kamar Den Barnas. Sup asup ka jero kamar anu listrikna poek lantaran ku Den Barnas dipareuman samemeh sare. Breh ku Sumarni katinggal aya nu ngajelepeng boni di budad ku simbut kasinaran cahya lampu nu nyorot di tengah imah atuh teu tetapa sini. Hiu, jeres. Harita keneh nu ngajelepeng ditublas sot pesona dicabut. Gancang Neng Sumarni malik kaluar ti jero kamar ari malik ari ceger ngadupak hiji jelema nu nangtung ngahalangan. Aw! Neng Sumarni ngajarit bakat kurewas ari eta jelema cetrek ngunci panto kamarna sarta kuncina disakuan cetrek ngahurungkeun listrikna nu tadi dipareuman. Breh ku Sumarni katinggal peso belati teh nancep kana sahiji guguling anu tadi disimbutan atuh Neng Sumarni reuwas lantaran maksudna gagal. Komo barang ret ngareret ka Den Barnas nu murelang kawas nu rek ngarekeb. Neng Sumarni teu kawawa harita ngegero deui. Ampun, tulung. Neng Sumarni ngagero atuh karawak ku Den Barnas dicekelan. Aw, aduh, ieu, aduh. Neng Sumarni mani ngageter meureun bakat ningkusieun sanajan karek dicekel. Ngadenge nu ngagorowok pasanap mani ngorejat serta terus ngageingkeun ka batur manehanana. Anu kadeuleu ngarengkol kawas anu sare tibra da ngahenen bari peureum nu nyaring kumisna wungkul kaciri uget-ugetan kawas kumis jangkrik bae siga nu kekerenyedan. Ehon, udang euy, tadengikeun aya nu ngagorowok. Udang. Ceuk pasanap bari ngaguyah-guyah si Ehon jeung si Uja nu morongkol kawas tiris. Ah, cicing pasanap, sirik bae ka babaturan teh. Kuring keur ngimpi yo. Aduh, alah. Jawab si Ehon setengah ngalindur beri uyup ayap kana pingping na pasanap nu harita geus diuk. Bedol, kunaon sia uyup ayap kana pingping aing Ehon? Hayang potong talengeun teh. Pasanap bari gap newak ti gelang si Ehon terus dipurilitkeun. Atuh si Ehon ngorejat beri ngagero aduh-aduhan. Kunaon pasanap teh teu pupugo leungeun kuring dipurilitkeun. Na gulali ieu teh. Si Ehon bari nyakal leungeunna. Kunaon atuh? Sila yang digaingkeun teh kalakah ngayapana pingping. Oh, ngayapana pingping pasana puring teh. Oh, maaf bae atuh. Si Ehon bari seuri sarta terus neruskeun deui omonganana. Aya naon pasanap? Tadi di kamar semah teh aya awewe ngajerit euy. Hayu urang tempo. Pasanap bari ngageingkeun si Uja deui terus maranehna kaluar ti jero kamar sanggeus si Uja nyaring teh sarta katayap kalebah kamarna Den Barnas teh serta terus ngadengekeun sabab di jero kamar kadenge gergor-gar siga pasea. Naon sababna anjeun Sumarni make boga niat hayang maehan ku jalan 12 waktu kuring keur sare? Nah dikira di dia teh bodoh. Den Barnas nafsuna ngagugudug. Engkang kalepasan juri Kang kapoekan abdi teh Kang kapoekan bakat ku handeueul sarta pondok pangharepan. Handeueul kunaon? Jawab Den Barnas nyereng. Handeueul ku engkang anu sanaos kenge ngabobodo. Ayeuna teh atos janten papacangan abdi. Namun engkang nyarios moal daek ngawieun ka abdi. Tah lamun engkang moal ngawieun ka abdi, tangtu engkang teh rek ngawieun rani. Panas engkang kanggo abdi teh. Malah abdi gaduh raos tibatan sareng engkang dikawulaan ku si Rani leuwih hade abdi dibui sarta engkang maot. Tah kitu tujuan abdi teh Kang nu mawi sanaos teu tega oge kapaksa ku putus asa. Ceuk Neng Sumarni bari nyurucud cipanona ngalembereh. Rupa-rupa kajadian anu kasorang ku manusia teh. Belet anjeun Mas Sumarni pangkuring ayeuna datang ka dieu teh lantaran Rani geus aya nu ngarebut ngarti malah kuring diusir ti Cipanas. Tah Rani teh bilu ka juragan Suryaman anu hayangeun ka Rani sarta Rani tibatan ngagugu ka kuring kalah nurut ka Suryaman
ngarti eta teu? Dasar awewe. Den Barnas dikakerekat nyariosna teh bakatku ambek meureun. Diusir ku Rani. Nah atuh engkang teh make nampi ka abdi. Ari diusir ku Rani mah. Hapunten bae engkang. Jawab Deng Sumarni bari nyusutan cipanona ku tungtung baju. Dan diusir ku Rani, tapi diusir ku Juragan Suryaman. Lantaran Rani, dasar siasat anjeun anu kacida goreng patutna. Gara-gara kuring diasupkeun kana surat kabar, tepi kajeng Rani jadi abut-abutan. Tah dasar ieu pisan kuring sebal ka anjeun teh Sumarni. Den Barnas bari meresan pakaianana terus diasupkeun deui kana koperna, cetrek kunci panto kamar teh dibuka. Lewas Den Barnas keluar tapi gok pasang rok jeung pasanap nu keur ngintip jeung babaturanana. Keur naon anjeun teh? Keur naon anjeun pasanap? Den Barnas apaleun ka pasanap mah lamun kanuduaan teu nyahoeun da kakara panggih harita. Keur ngintip, jawab pasanap bari ngajega nangkep harigu. Oh, keur ngintip. Pek atuh sing jongjon ari keur ngintip mah. Kuring rek balik moal ka dieu deui. Ngintip naon pasanap teh? Ngintip jangkrik. Tuh aya jangkrik awewena. Cek Den Barnas bari leos keluar bari ngajingjing koperna duka teuing rek ka mana. Neng Sumarni maninging hak barang manehna ningali Den Barnas henteu malire atuh gancang manehna teh kaluar ti jero kamar. Gek diuk di tengah imah bari jeung inghak-inghakan atuh pasanap olohok nya kitu deui baturna. Sarta gek deui dariuk ngabaturan Neng Sumarni. Neng, lamun kitu masih Barnas teh tos papisah sareng Nyi Rani pangintennya. Anjakal sareng Neng make cekcok. Lamun teu cekcok mah beres tujuan urang teh. Pasanap bari netep ka Neng Sumarni. Nya pasanap, tapi tetep bae pangna manehna kitu teh. Lantaran masih aya keneh si Rani. Ayeuna mah teruskeun bae atuh pasanap, paling si Rani teh. Sanajan geus aya dina kungkungan Juragan Suryaman oge. Sabab lamun Rani masih aya keneh di tempatna sarta Den Barnas nyahoeun sanajan geus boga salaki oge. Moal daekeun ka abdi. Sapamadagan namun kitu maneng sareng bapa dinten enjing bapa bade ka Cipanas keun sugan jeung sugan bae aya dina kajayaan ayeuna mah lantaran tos gaduh batur ieu duaan. Sumohon kitu bae atuh keun Den Barnas mah ulah waka dipikirannya Pak. Sabab eukeur kitu mah kalah beuki nafsu jeung beuki ngewa lamun ku urang disedak-sedak teh. Jawab Deng Sumarni bari nitah pasanap ngaraso deui atuh sup sararea ka kamarna masing-masing. Beak peuting datang beurang harita geus haneut moyan pasanap geus ngadius dianterkeun ku Sumarni arek ngiwat ka Nyi Rani. Barang geus tereh tepi kalebah bumi Suryaman rag mobilna dieureunkeun sarta jut pasanap turun dituturkeun ku baturna sanggeus maranehna turun. Neng Sumarni balik deui bari nyetiran mobilna. Sanggeus mobil balik deui pasanap mah terus lempang rek nuduhkeun ka si Ehwan tempatna Nyi Rani teh, tapi kakara ge maju. Gebeg pasanap ngaranjuk lantaran manehna apal karani anu keur lempang ngarendeng jeung Suryaman. Atuh terus dituturkeun diarintip ti tukangeun. Rani, tah eta rorompok keur urang mah. Sabab di rorompok nu ieu nu itu mah loba gogoda pisannya. Keun sugan di rorompok anu ieu mah eta gogoda teh teu aya. Cek Juragan Suryaman bari nunjuk ka hiji gedong anu diperdeping manis pisan. Ari bumi itu kusaha di esianana Juragan? Rani bari nunjuk ka bumina Neng Sumarni. Ah, urang kosongkeun bae. Keun dahak urang sarta kontrak nalila keneh. Numawi ayeuna akang moal waka ka Jakarta. Urang cobaan bae pondokan sapeting mah Nya Rani. Engke engkang mah di kamar handap ari Rani anu di luhur. Jadi lamun ayana naon teh engkang heula panginten. Sur Juragan Suryaman bari terus asup ka eta gedong da koncina geus aya. Juragan, nah geuning koncina tos aya di Juragan. Iraha Juragan teh badan tena sareng nu kagungan ieu bumi. Rani mani olohok lantaran teu ngartieun. Rani, sanyana ieu kabeh oge geus direncanakeun ku engkang teh. Jadi pikeun Rani mah tinggal ngeusian bae. Engkang tos badanten kamari di Jakarta
sarta kaperangan pisan nu kagungan ieu bumi teh sobat engkang, sarta teu panjang lebar harita keneh oge koncina dipasihkeun. Tah eta Rani anu jadi kabungahan pikeun engkang teh. Nu matak teras bae ka dieu. Kahiji hayang naros ka Rani. Kadua, lamun Rani geus beres daek dibawa hirup bebarengan ku akang, nya ieu bumi dibuka koncina. Lantaran ke Rani, Juragan Suryaman beri terus mapai-mapai keayaan eta bumi anu eusina pinuh ku paparabotan rumah tangga. Juragan, abdi kalintang sedihna. Rani bari nyurucut cipanona teu karasa ngalembereh. Kunaon Rani bet nangis? Teu bungah Rani teh atawa bakat ku bungah? Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.